kumpulan para nujaba atau asoib di Mesir, pengkumpulan para asoib atau di Yaman para nukoba. Kumpulah rijalul gaib, kemudian menuju ke Lubnan dipimpin ku seorang kutub mualnya lahan. Geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae. Ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah. Saha nu jadi kutubul aulia saat ieu? Saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui? Aya engke kitu kartu namana. Dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu namana. Balik deui ka alam nembrak lah tuh kos gitu bah. Lumantak aya nu deku kumpulan di berbagai torikoh yu urang kumpul torikoh mah teu kudu musyawarah jeung para seton. Lantarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir. Hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh jaho. Mantak ieu mah pengetahuan bae heulanan. Aya seperti kitu nunggu instruksi ti pemimpin. Lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah, selesai geus teh aya ku ari khalifah. Pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub. Dimimitian ku rijalul gaib. Rijalul gaib mulai pengangkatan wali Allah. Abdal naik terus. Nukoba naik nujaba, naik uropa, naik asoib. Gitulah. Naik engke kana mukhtar, naik deui kana imamani aktob kakaran. Kutub eta didampingi ku dua imam. Ngaranna jadi berarti perwakilanana imamani. Nu sabelah ngurusan masyrik, nu sabelah ngurusan maghrib. Nah, didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar, wali Mukhtar 3. Ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas. Ingat di kecamatan humas ge. Mulai langsung ka wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7. Ialah para wali abdal. Jadi geus rapi, birokrasi da teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok make Vespa butut. Iya, teu bisa nyogok geus teu bisa. Wali mah kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok, nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian. Ieu mah sakadar babna we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasa najan dipetak-petakeun ge ente mah teu nyahobae. Ieu asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Mantak sing hade beusi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya teh wali rijalul gaib kan leungit eueuh. Besi di lembur ente leungit aya nu leungit. Ternyata pamajikan leungit. Atuh teh balik diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian. Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten keneh. Jadi kacaritakeun mah Ki Jahian mah tuh geus terus teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna.
di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa leungit teu kuburadana di mana kos gitulah ente berani leungit los ente ngaleungit sorangan tuh nu ngangkat los rijalul gaib sekali-sekali nggak nembongan ke anak incuna besi ke kapanggih di Cirebon besi kapanggih ke di Ampel besi kapanggih di mana baik cirina kieu ya dina dadana aya ieuan telapak ngartina ieu dina ieu kieu geus lamun aya oh eta lah jaian oh kos gitulah sekilas moal kuat urang mah sebab nyaah ka pamajikan teu cukup hiji pamajikan nyaah ka anak nyaah ka sawah nyaah ka anu basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi rijalul ghaib kudu nu geus plong nanaonan nu aya ngan Allah tapi diangkat rijalul ghaib aya nu teu leungit aya nu teu leungit biasa bae biasa eta mah hanya sebagian jadi leungit ghaib eta aya nu ghaib zahir jeung batin aya nu ghaib zahir batin doang ghaib tina dunia aya kan Allah jelema aya biasa terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alamna iyalah urang deuk jaritakeun alam kewalian al-maf'ul min ajli al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah eta nu sok dingaranan ku ahli supi alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal eta ngaranna alam asbab alam ilal bi khilafi alamil qudrat perbeda jeung alam qudrat fa innahu alamul ibraz wal izhar eta mah ngaranna alam ibraz jeung alam izhar geus pa alamul qudrat huwa alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi masyaallah jadi alam teh aya alam qudrat alam amri aya alam hikmah alam khalqi alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah unsur kolab ngaranna jadi urang lamun nyaritakeun latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul sir latifatul qafi latifatul nafsi latifatul kitu kolab teh anasirul arba'ah iyalah ngaranna latifatul kolab nah alam ieu terbuat tina unsur nu opat hiji unsurul ma'i dua unsurul hawa tilu unsurun nar opat unsurul ardi ieu tercipta manusia teh sakitu jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh opat unsur urang diciptakeun teh ai sakabehna mangke lain opat mun dirinci mah ku urang lamun dirinci mangke lain opat aya 10 bakalna ngan ieu diijmalkeun cuman opat ngan ke ngabogaan bae puru urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh ngabutuhkeun sandang jeung pangan sebab urang dibuat tidak unsur nu opat kadang butuh cai jang minum kadang butuh dahar jang awak kadang butuh taneuh kadang buku hawa hawa bae urang paeh tiris terlalu tiris papanas paeh geus kitulah ieu lah urang ngabutuhkeun nu opat urang teh eta nah nu opat ieu lah nu diurusan ku urang alam nu eta teh alam khalqi ngaranna nah ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam khalqi ka alam eta nembus urang ka alamul amri reged
irreged dina alamul amri etalah anu berat di alamul amri teh alam anu gaib nu aya di awak urang timimiti latifatul qalbi latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana nah eta teh nafsul lawamah irreged ieu lah di alam amri laum hawa makruh al ujbu al gibah aria azulmu al kizbu al goplah etalah panyakit urang dek nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta dumadak sahapi jelema eunana nu dek jadi wali ya teu menang salah saeutik aju marah bae teu menang salah saeutik aju nyacat bae teu menang salah saeutik aju hayang bae deuleu mio hayang deuleu motor nu anyar teh naon kara bib tuh yang maha naon kara oh hayang malah dihayal-hayal atuh ngabaget bal bisa hiber ku motor aduh deuleu Innova hayang aduh ieu tah eta nu ngaganggu ka urang teh tah set nu ngaganggu deui dina latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu al bukhlu bodoh koret eta gaganggu koret teh moal bisa hiber urang lamun koret al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibu al bukhlu al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al godob eta anu ngaganggu ka urang satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber dina bisa hiberna katembak ayo cerita doang ese atuh kumaha deui bo masyaallah dimulaian ku urang nata awak urang ku latifatul ruh jadi ayana nafsul mulhamah as-sakhwah al-qanaah al-hilmu at-tawadu at-tobat as-sabru at-tahammul naik urang ka dieu ta latifatul sir di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah al-jud at-tawakkul al-ibadah as-syukru ar-ridha al-khasyah mulai ditata awak urang jadi urang lamun ngadenge kos kitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji ari endek mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan aduh teu kuat cenah puguh 3 poe ge teu kapanggih puyeng atuh mah jadi wali paling ge wali mujbir sia atuh masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih heula ku aing itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teu Kangjeng Nabi perintah Gusti ye ayo urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan ngaran akur henteu oh atuh gedean pamajikan eleh jauh ka jadi wali kos kitu bang hidup jadi wali mah pokokna mah bogoh kawin geus teu bogoh ge hayang kawin bae geus pokona mah deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna jeung 2 peuting nu hadirna kuntilanak mah lulu tah ieu keur cerita alam emang kumaha gitu boh jadi urang teh deuk hiber ya keur cerita hiber bae heulanan emang orang Indonesia meresep kahiberan gitu pan eta teh panyakit nu ngaberatkeun dana dileungitkeun masya Allah mulai ku ari ti dieu latifatul khoppi nafsul mardiyah husnul khuluq tarku masyi wallah al-lutfu terus ditata ku urang mulai melalui keyakinan rodiyah ieu nafsul kamilah ilmu yakin urang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun karakna kuari datang urang ti ilmu yakin ka ainul yakin ti ainul yakin geus kagambar datanglah urang ka hakul yakin datang geus urang mulai tidinya rada eungkeut urang teh digambar ieu urang kita ieu urang ieu ilmu Allah mulai set ngurung urang terus ngurung urang terus
ilmu Allah sama Allah ya gitu non karena ilmu Allah sama Allah terus kakurung urang jadi orang hirup di mana bae kakurung ku ilmu Allah eta dikitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui rasa maksudnya pindahkeun rasa di alam khalqi ka alam amri supaya urang mun beunta nu kadeula Allah mun aya suara nu kadenge Allah lamun urang aya ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah urang kumaha bae Allah rarasaan eta teh digambar urang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut teh lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi ka hareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ieu ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan dak loba jelema nu teu mondok norekat edan ulah wani-wani ente norek bakal edan kajen kumaha teu meunang manggih awewe ditumpakan edan ye manya torekat kos kitu tasbih bae dibang baluhkeun ka dieu masalah jelema ilallah manya torekat kos kitu dipaksakeun teu meujeuh lah nyana dipaksakeun jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya toriko mulailah syariat eta teh diisian ku toriko salat ditorikohan puasa ditorikohan zakat ditorikohan haji ditorikohan kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus diisian syariat teh bungkus eusina toriko untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, oh itu pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat. Mending digantung tah jelema. Digantung aya geus datang ka hakikat mah pamajikan ge atuh pokona mah 5 genep masalah. Ieu blon ieu jelema. Blon aya geus datang ka hakikat mah deuk dahar bae ge. Yeuh. Asa di maku dibabetkeun ieu mah jelema ieu. Terus kita mah teh syariat, ditata syariat teh ku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ditata di jerona mungkus toriko supaya ikhlas ka Allah hese bae mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun dek mindahkeun ti alam syariat ka alam toriko menuju alam hakikat ieulah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku Ki Musonib jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam sebab urang kuari bersyariat lamun urang naik dina toriko datanglah urang ka hakikat arif billah ngaranna halatun iza wasalal abdu sumya arifan billah rarasaan lain deui pindah urang alam kadinya pindah alam pindah rasa urang ge perpindahan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang urang mah pan kuari ye rasa kieu bae tapi kan wali mah lain geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana moal daek eureun neukna marentahkeun bae ka batur kana kahadean neukna ngalarang bae kana muka munkaratan jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah sementara nyana asa bareng jeung Allah moal eureun-eureun nyana mah amar ma'ruf nahi munkar kapanggih jeung saha bae tah nu mantak lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang kakarak datang ka alamul khalqi nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati sing hade jeung nu sugih masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta ya watir geus guru ge nepak kade ulah sok babarengan jeung si eta
ulah jeung pamarentah ulah khawatir guru teh sebab gurunya ulun ieu budak ayana di alam kholqi sementara kabeh ge aya di alam kholqi mulai kuari nyana dakwah dibere duit bae alamna akur kapan alam kholqi mulai dakwahna dulur mun eueuh camat nepi kumaha nya dulurnya camat mah aya bener patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran sedekahna karasa ku kula cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing aya di alam kholqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam kholqi moal beres ngegejebur sia nyana aya di alam kholqi babarengan jeung bupati ti gejebur 100% ti gejebur nyana babarengan jeung kitu ahli partai di kejebur malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah ti kejebur boleset gaguling terus naon deui ieu mah ketiban tangga hancur itu mah emang duniana kiai mah pan lain duniana nah jatuh ketiban tahu enggak ieu teh khawatir sesama dina alam kholqi mah tapi lamun geus kageser nyana ka alam amri trak bareng jeung lurah ayo barengan jeung lurah lah salat sia salat terus salat peprek sok wae bi cak lurah kitu ayo bar salat awas ya wae cak lurah aing mambung babarengan lah jeung jana mah bualak nya mah los ya daek hayu teu daek geus bareng nya jeung bupati sia ka dieu duit teh sabar duit ka dieu kan jeung bupati kata sieun sebab nyana geus aya di alam amri babarengan jeung Gusti Allah geus lain di alam kholqi ketika neuleuh duit ja teu hayang aing mah sebab aing mah bareng jeung nu bogana tah mulai tak kurang rada nyai-nyayan jijah heueuh nya tuh geus teu aya geuning bupati bawa mobil mobil kos kitu buruk aing mah tuh deuleu hayang aing mah kos kitu mah teu kabitaeun mere bupati teh ieu dukung kaula ieu mobil jah bego sia minta didukung ka aing ku mobil emang aing butuh ka mobil sia teu aing mah butuh ge sia supaya bener lakukeun jeung laksanakeun sesuai jeung aturanana si jujur si adil tolol meureun sia teu salempat sebab geus lain alam ka duit geus jariji ka kendaraan geus jariji sekalipun nyana ujung presiden moal salempat sebab nyana geus aya di alam eta tuh urang aduh cek urang teh kok Gus Dur kitu amatnya kok bisa jadi pamarentah kok babarengan cek Gus Dur atuh sia kunaon ngakhawatirkeun ka aing atuh urusan bae sia kunaon ngakhawatir ka aing aing mah geus lain dirarasaan ye aya sia nu mantak kos kitu mah jaradilah raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja bari jadi wali Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja bari jadi wali tuh kemudian gitu atuh Sunan Ampel Sunan Rohmat jadi raja jadi wali ente mah nya teu jadi raja nya teu jadi wali riweuh ente mah geus pokona mah alam nabi nu batak lamun urang deuk dakwah pindahkeun heula alamna ka dinya lamun encan pindah atuh eta teh sering dibuleudan bener kan pod